Ieu mah pertanyaan kumaha Pak Kiai lamun tos ngalaksanakeun umroh meunang teu disebut haji. Sebab loba nu hayang disebut haji. Ganti bae ngaranna nu tatarina Samsudin jadi Oji. Jadi nyanang ke Jiji gitu bae. Aduh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syahida lan lamun nyakseni isnani sapa wong loro ala tsnain ngatasi wong loro biqatlihi kalawan mateni ing wong fasyahida maka nyakseni ya isnani alal awalain ing atase kang awal karone biqatlihi kalawan mateni wong fa in saddaqal waliyu maka lamun ngabenerkeun sapa wali al-awalaini ingkang awal karane hukima bihima maka den hukumi apa bihima kalawan karane awalai awil akhiraini atawa ingkang wawane karane awil akhiraini atawa ingkang akhir karane awil jami'a atawa ing sakabeh au kadzaba atawa ngagorokeun ya wali al jami'a ing sakabeh batalata maka batal ya karane syahadatan walau aqra ba'dul warasati bi'afi ba'din lan lamun ngaku sapa setengah pirangkang waris kalawan ngahampurane setengah sokotal kisosu maka logor apa kisos walau ikhtalafa syahidani lan lamun perebutan sapa saksi rara fi zamanin ing dalam zaman aw makanin atawa ing dalam panggonane aw alatin atawa alate aw hayatin atawa tingkah lagot maka lagaya syahadah wagila landen ucapaken opo lawasun lawas. Ieu mah pertanyaan kumaha Pak Kiai lamun tos ngalaksanakeun umroh meunang teu disebut haji. Sebab loba nu hayang disebut haji. Ganti bae ngaranna nu tatarina Samsudin jadi Oji. Jadi nyanang ke Jiji gitu bae. Aduh. Kulantaran encan wukuf di Padang Arafah encan jadi haji. Sebab cek Kanjeng Nabi al-hajju arfatu. Ma'zumu arkanil hajj wukuf di Arafah. Gegedena rukun haji wukuf di Arafah. Jadi umroh mah encan kaasup haji. Ulah disebut haji. Aya pertanyaan kumaha lamun aya awewe nikah kemudian eueuh bapana aya ge bapa pulung. Jelas-jelasan bahwa eta mah bapa pulung lain bapa asli. Kemudian manehanana langsung ngawakilkeun ka hiji jelema bana ngawakilkeun langsung ka bapa ka UA langsung bae padahal bapa ka UA nyahoun bahwa eta teh lain anakna lain anak kandung kumaha pertikahanan nyaho eta mah teh nyaho kula ge eta
sebab anu kudu nikahkeun makan wali ari bapak angkat mah lain wali geus atuh ngawakilkeun ge teu sah boro-boro nu lain bapana jajak-jajak bapana ngan bapana pasek aju ngawakilkeun teu sah Sarwiti boga bapa ngaranna Freddy aju nyana mabok malam mingguan di orkes ju isuk-isuk nyana masih langleng kene pasek ngaranna ju ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun emang kumaha kitu nikahkeun mantak hese atawa bapana tukang zina mun ngalaksanakeun dosa kabair pasek khuruj an taatillah kaluar tina nurut ka Allah aju nyana ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun nyana nikahkeun teu sah ngawakilkeun teu sah kumaha teu bisa dikawinkeun budak pamanya cenah ge sia masuk manya ngaji sok teluk didengekeun sia mah cakaing teu sah kudu kumaha atuh kudu tobat heula si walina ulah lantaran nikahkeunana teu sah lantaran pasek ana teu sah nikahkeunana teu sah ngawakilkeunana maka tobat heula maca istighfar lazim bener tobatna kakarak nyana bisa nikahkeun atawa ngawakil terutama saksi anu ngasahkeun jeung ngahenteukeunana pertikahan adalah saksi jadi kelanjutan perkawinan tergantung saksi-saksina teu meunang nu pasek. Oh, iya panikahkeun langsung digerok we. Jadi aya ke panikahkeun ieu. Pakai celana pendek deuk main bola. Masyaallah, pakai saksi nikah. Nu mantak beuki halal hancur bae kuari. Negara beki acak-acakan lantaran pertikahanana nyana sambarangan itu keneh rakyat diharam-haram ge riba terus bae teu ngadenge ka omongan kiai lain kiaina tapi bahasa para ulama dina kitab kiai mana nyampaikeun teu ngadenge sebab pertikahanana baheula pasek ketemu pasek akibatna kuari dititah benerna teu daekeun embungeun ngadengekeun pangajian main HP ti isuk datang ka sore ti sore datang ka isuk deui eta akibat teu beres pertikahanan mantak wayahna dimulai kuari urang mengaji sing apik nikahkeun anak urang siji wayahna pamarentah mah ulah waka dijadikeun saksi satungtung aya ustad aya kiai lain ngaleutikeun pamarentah sebab nyana keur ngagulung-gulung hukum lain hukum Al-Qur'an eta nu nembrakna nu belah dituna nyana kabehan korupsi berjamaah eueuh pemerintah anu teu korupsi aya gelah teu kader ketika bupati ditangkep gubernur ditangkep urang nyaho gubernur anu ditangkep di penjara bupati anu ditangkep di penjara nu henteu ditangkep lain berarti teu korupsi ngan can giliran can kagiliran doang ketika ditalungtik moal aya bupati nu teu korupsi daek sumpah ulama
buek sumpah. Sia masuk aja gitu. Mantak ulah bupati dijadikan saksi. Ai hadir materi naon sadiakeun dahar nginum. Ngan jadi saksi nikah. Kula mah ngabejaan karunya. Dek mah hiwal dolos. Kelanjutan agama anak urang sig hade lain lalagaan. Kuari terjadi pemalingan-pemalingan garong-garong di jalan. Adapun unsur-unsurna secara gitu politisna ayangan mau dibejak. Teu kaluar ti unsur-unsur politis. Wabeh ge. Serempak se-Indonesia garong moal aya lain menang politisir mah tuh. Paling ge di Kabupaten Tangerang, paling ge di Bekasi sakitu. Ieu mah di Surabaya garong. Di Jawa Tengah garong, di Medan garong. Tah geus kabaca jasa ku tukang maca politik geus saya di kantong lagi kantong tukang tong. Pokoknya ngan moal dibejakeun. Di nu penting urang ngesing hade. Sakitu banyak ya garong sa Indonesia. Ti ditu nah. Ya, jadi orang muka gua rima otak jijah tuh kan gitu. Eta bahasa orang kota jijah. Bahasa ya garong babarengan ti ditu aja diberitakeun di televisi. Jadi keur ieu aya urang ngadenge loba di Cikupa aya pemalingan benang, haju di Citra benang, pernah terjadi nu di Beuleup cap baja eueuh deui kan ieu mah pohar. Mun lain menang politisir moal ieu non gara-gara penilaian gitu satu sisi. Di sisi lain emang garong asli na loba jas. Sebab wabeh lamun pamarentah nyebutkeun waduh teu pamalingan teu boga kais. Pamalingan nyebutkeun waduh si eta pamalingan si eta maling teu boga kaisin eta pamarentah. Sebab eta mah nyana ngaling maling motor ais itu. Makana imah negara kuari jadi negara pamaling. Alhamdulillah. Mantap kurang mah alhamdulillah masih kena diberi fadl ku Gusti Allah. Daek keneh ngaji fadl panggede-gedena daek nungtut ilmu. Di mana geus daek nungtut ilmu geus we kadituna burem masa depan alam kaditu. Mana bupati nu daek ngaji? Mana gubernur nu daek ngaji? Mana kuari PNS nu daek ngaji? Jah, cenah kami ge di pendopo ngayakeun pengajian hitutan. Udah ngaji nanti loba beneran. Teu daek caritakeun pamarentah salah tah kiai na oplok. Ngaji mah nu bener atuh, haram halal. Ji cenah beus teu dibere duit eta. Masalahna salah kiai na kene. Bupati na teu salah, kiai na nu salah. Lah kitu cenah kiai masing-masing atuh. Heuh ini keur ngomong bae sih. Masing-masing ieu atuh sia-sia aing atuh kumaha sih sia mah. Ya keur carita doang. Jadi mana kuari nu beres nu teu maling. Hese, Menteri Agama ge maling. Nu kumaha tuh Menteri Agama ge maling. Ketua NU Banten maling. Ini kumaha tuh? Eta urusan agama, komo nu lain agama mah. Beuh, teu kitu cenah kitu aing lah. Waduh. Kitu we pokona. Nu mantak ku Gus Dur mah baheula dibubar-bubarkeun ke departemen emang kumaha? Di dinya gembong malingna. Mantak ditanya kenapa Gus malingnya, ya maling aja yang dihancurkan jangan rumahnya. Habis malingnya udah mendominasi rumah, makanya rumahnya harus dibakar. Mantap
sababara departemen dibubarkeun ka harti mun kula ku ari jadi presiden bubar kabeh. Panjang kitu amat kiai atuh aing na ge moal jadi presiden ieu siapa sok juga teterusan nanya teh aing na moal jadi presiden sanu milih tuh aing begitu ditanya mana ijazahna SDG eueuh emang kiai henteu tamat ngan neundeuna di mana meureun gua di neundeuna teh nyaho pernah kapanggih waktu deuk pindah teh dihakan beurit saparo atuh geus pelebatan datanganna deui nu dihandap lah lah geus bodoh lah jadi kuburan mau ditanya ijazah ieu tah baca kepentingan dunia tah mah di kuburan sogan Haji Fendi mana ijazah SMP waduh saya enggak sekolah nah gua genjreng lo jadi teh sekolah pan SDG eueuh sarua bae nah ieu keur carita dunia tah mah penting tetep kudu jangan langsung ke nagara kumaha jalain nyaritakeun salah sakolana goreng kula mah salah ge pelaksanaanana sakola mah jak kudu nu mantak cek kula ge kunaon pesantren modern gregeteun ka kula pajar nyinggung atuh lain jadi kula ge di Jogja termodern se Indonesia pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Musin adik kula eta di Kerapiak nu boga pesantren ajo santri na ge teu meunang nu ti SMP kudu kuliah bae kurang kumaha modern lain lalagaan nyana nu ngatur di mana kuliahna kumaha kayana maju mundurna pondok pesantren atuh kula teu kumaha masalah jalain moderna pelaksanaan terhadap duniawina anu keterlaluan. Adapun pendidikan nama penting kumaha lamun teu bisa bahasa Inggris. Hayu orang Amerika datang ke orang Inggris datang make bahasa Inggris, urang da make bahasa mau ke. Ono opo sih? Weh, sira mah tekan mriki kuwi deui. Nah. Aduh, merana. Untung namanya di merana gering bae. Eta Jawa mau resep gua lagi ngadengekeun. Gua ngadenge Jogja, Solo, Jawa teu pati tertarik, tapi ketika ngadenge Jawa mau resep jasa gua mah bener. Rajeg resep kunaon? Asal kapepet Sunda. Atuh sakula ditatani we sia. Di bahasa Sunda mah. Eta lah keistimewaan di Kota Tangerang, Kabupaten eta doang hiji. Dua jeung di ditu belah ditueun sepatan. Eta mah geus dilestarikeun ulah datang ka dieu eueuhkeun. Ih, kunaon dia? Aing aduh ngadari cabe ejo. Panas ka beung-beung. Lestarikeun lah mah. Masyaallah, sia ngara kerol di karelnya ruul nya rael. Aya we kaleuweuhan mah aya tetep. Kajen kieu ge Kota Tangerang teh aya bae. Dia mah madang tekah kobok. Aduh, nu urang teu make haknya nama make urang kokobok kan gitu. Nya nama kah kobok. Kurang jadi leuwih teh. Di situ tetep bejakeun ka Bupati Zaki Lestarikan. Udah ada ka dieu. Nih mah urang keur menjikapi negara gitu. Itu jol itu. Kueri rakyat mah adem ayem, naon, tetapi di luhur pas ini. Kedudukan presiden per detik YG encan jelas. Kelangsungan negara encan jelas. Mana nu keur digarap di sisi politis, sisi ekonomi, di sisi budaya can jelas. Geus sabaraha bulannya na jadi presiden karena naon teu sinergis di parlemen nu ieu cicing bae mandeg lantaran aing teu satuju sebab aing mah boga Prabowo nu ieu minoritas deuk terus bae teu didukung ku mayoritas moal beres kajen ku kumaha ge datang ka kuari permenterian can ngajalankeun roda politikna perekonomian makin mundur. Emang kiai paham lain paham aing mah teu sama sekali sakola henteu naon teu. Kok nyaritakeun mundur loba si Mbah jeung si Emas bebeja dek balik.
Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Aduh, Kiai saya nggak bisa ngaji lagi. Emang kenapa? Mau pulang rombongan. Emang kenapa? Pabriknya bangkrut. Simba gitu kene, bebeja nuka Lampung, nuka Sumatera, nuka Mama nukuari nunduk persiapan balik lo pakai do bade kene. Kunaon eta? Akibat pabrikna mandeg. Berarti kan perekonomian teh jalan. Je, tuh mantak kunaon serahkeun kai. Kau ini dijadikan Menteri Perekonomian Haji Pendi. Wah, geus buangkrut teh deh. Ngajungkel di mana negara, guys. Kuari onam rada mandeg kene. Ieu mah ku dieu mah ngajungkel. Ku acak-acakan, guys. Nah ieu deuk kumaha? Ayo naon nu keur digarap buari soker. Lantaran boro-boro dek ngagarap negara jang kelangsungan rakyatnya nage pas ini KPK can beres, di BPK can lurus, di berbagai lini politik can beres. Nyana masih nikeun posisi nyana. Ndeu kumaha atuh si ieu can beres diadili, si ieu can beres diadili, si ieu diturunkeun, si ieu ditaekeun. Can beres boro-boro dek ngurusan rakyatnya nana ge can beres ari rakyat nama adem ayem rakyat nama masalah sama sekali nu mantak dibere ku Gusti Allah rakyat resep batu cincin gua resep aya orok ceri ka imah Mbak kenapa sih itu anak kecil nangis aja pengen cincin Pak Kiai ya Allah sugan teh hayang kue nu di imah aing ulos bawa aya hayang cincin betul hese lu budak letik cari kain cincin deh kumaha coba geus nyahoon budak letik ge ini black opal budak letik ini kalimaya ya Allah ya Rabbi orok geus kos kari itu mantak naon eta rahasiana kajen ditongton baik wari pamarentah nama keur pasini politik rakyat nama baru aja nyayomkeun pemerintah lo siapa sini ka ditu rakyat sorot aduh isin bener jadi pemerintah rakyat nyana ye sajalan puri kabeh lain meuli naon meuli batu cincin di Cikupa kabeh jelema meuli batu cincin nu unik iya ka dokter diberi resep beli obat di etalase obat aya cincin kan kaget ditanya ini punya siapa punya dokter ge dagang cincin asana cekula obat ke ramuanana dicampur jeung batu cincin ka jeung ieu kumaha nyayomkeun negara lo siapa sini aing mah aing bae indah jasa aing mah geus kieu bae dedengean di Aceh aya sabaraha ton cek cenah. Di NTB sabaraha ton geus. Aing mah ngadenge geus puas bae lah pokona mah geus. Teu kumaha coba. Negara nu mentak isyarah ilal majnun edan kabehan. Itu edan kabehan ngaran. Aduh, masyaallah. Iyalah datang ke negara seperti kieu. Urang zaman seperti kos kieu pamarentah urang mangan nyahona kemudian beas naik kok bisa naiknya anehnya geus biasa gitu kemudian subsidi kok bisa eueuhnya urang mah bodoh pan kok bisa kos kitu sih nya geus kos karar itu bae kok pabrik bisa bangkrut sih nya geus biasa kitu nyahona teh kok barang pangan jadi nara naik sih nya kos kitu teh nyaho nu keur dipasinikeun di luhur rakyat. Masya Allah Karim iyalah bentuk negara urang negara Indonesia nu urang kelanjungetan kelangsungan jeung kemunduranana terletak pada rakyat mata kurang ingat ke Bung Karno gantungkan cita-citamu di atas langit untuk kelangsungan bangsa dan negaramu luar biasa Bung Karno pidatona menggebu-gebu ulah mundur sing-singkan lengan tangan demi untuk kelangsungan negara dan bangsa Bung Karno seperti itu urang kangenahan guari Masya Allah sakadar nyaritakeun keberadaan negara jeung bangsa jeung pemerintahan anak seperti gitulah
tetapi masih kene teu izin pemerintah bertemu dengan rakyat. Dia tongton ku rakyat seperti itu. Dasina ngulamber ka handap. Sepatuna herang luar biasa. Jasna ngaciripit, batikna kitu kene. Di balik keindahan zohir ternyata di dalam batinna aya kebobrokan anu terasa ka urang kebobrokanna kabeh. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Hanya bisa ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan pemerintah orang dibere jala lujur jeung adi, dibere terbuka hatena, negara jeung bangsa orang mudah-mudahan dibere lurus ku Gusti Allah sehingga urang aya dina katentreman hirup di negara Indonesia nuku urang dicintai. Tinggal bisa sakitu. Walau syahida isnani lamun nyaksian dua jelema alasnain kana dua saksi anu siap untuk menyaksikan kejadian pembunuhan Zaid dibunuh ku Ki Umar. Kemudian aya deui jelema nu tabaru nyaksian kana terjadina eta lantaran saksi malillah tabaru. Aya jelema anu luar biasa loyalitas jeung kepedulianana sehingga aya dua saksi di atas saksi aya deui nu siap nyaksian. Kemudian pasyahida lalawalaini dua saksi tersebut ya nyaksikeun kana dua saksi setelah diintrogasi tentang kejadian pembunuhan Zaid anu dilaksanakeun ku Ki Umar, maka disaksian ku Ahmad Muhammad ternyata si Soleh jeung Masluh saksi kedua ngabenerkeun nyaksian kana nyaksikeunana Ahmad Muhammad seakan-akan diperkuat kapan Aibrak bener bae pain sodaqol waliyumun walina ngabenerkeun al-awalaini kanu awal hukima bihima geus aya dihukuman berarti soheh lah dua saksi tersebut. Wil akhiraini atawa anu kadua wali ngabenerkeun kanu kadua atawa ngabenerkeun kana kabeh atawa ngabohongkeun wali kana sakabehna batolata sebab ta'arud iza ta'arada tasaqata parujial hukmu ilal asli sebab ta'arud beltolak belakang atuh manyasih nu ieu bener nu awal nu kadua salah kok nu dibenerkeun anu salah ta'arud jeung nu awal tawa kabehna teu mungkin kan ai lain memperkuat mah atawa ngabohongkeun kana sakabehna eueuh hiji-hiji acan di antara dua saksi opat berarti ieu nu dibenerkeun ku wali ya batal otomatis lantaran ta'arud ya gugur ana gugur parujal hukmu ilal asli kembalikan hukum kana asal lain berarti gugur lantas kemudian dibiarkan lain. Carilah solusi yang baru saksi anyar nu bener-bener nyaksikeun coba untuk keabsahanana dikaji kembali ke di meja hijau. Walau aqrabadul warasa lamun ngaku sebagian ahli waris biafi badin kana ngahampura sebagian jumlah ahli waris 10 ternyata nu 2 atau nu 4 geus ngahampura sebagian ahli waris kana ngahampurana nu 4 teh ditetepkeun kami atas nama ahli waris 10 dari ahli waris maka yang 4 A B C D ia adalah telah mengampuni kesalahan Ki Umar yang telah membunuh Ki Zaid. Dengan demikian kami menyatakan yang 4 saudara kami betul-betul dia telah mengampuni sakotol kisos gugur kisos kembali ke diat kena. Geus teu kaharti pokona mah ya. Geus teu kaharti we kajian kumaha mun tak dicepetkeun ge kula ge teu kaharti ieu sebenarnya. Ieu mah jang nagara ieu mah yang keputusan-keputusan negara sementara di negara urang kan lain make Al-Qur'anul Karim make hukum demokrasi pek bae sesuai mah ngan ikut sesuai
demokrasi nu aya di Amerika berbeda jeung demokrasi nu aya di Indonesia, demokrasi nu aya di Indonesia berbeda jeung demokrasi nu aya di Jerman, demokrasi nu di Jerman berbeda jeung demokrasi nu di Belanda. Kok bisa berbeda sih demokrasi? Aneh. Lamun urang nyeritakeun tentang demokrasi di Malaysia geus aya hukum pancung berjalan, masalah. Kok di urang bandar narkoba neuk dibunuh, neuk ditembak mati, bunuh mati, masih bermasalah tarik ulur. Sementara di Amerika lah sorangan ge ketika kena gembong narkoba anu telah merugikan masyarakat, persentasena lebih daripada 50%, tembak mati di Amerika ge. Kok di urang diantem? Yeay, kumaha lalakona, diantep tembakan habak, beres. Gayelah demokrasi tinggal demokrasi. Nah, jadi orang lain keur ngagugulung hukum Al-Qur'anul Karim, jelas keur ngagugulung hukum demokrasi. Masalah lamun dilaksanakeun dengan sesuai sebab eta mah jang kelanjutan negara engke urusan hukum-hukum agamana bisa ditata kembali menurut Al-Qur'anul Karim. Ketika pagedruk Al-Qur'an jeung demokrasi menangkeunlah Al-Qur'an tinggal kitu doang. Ketika aya persamaan lanjutkeun, ketika aya pagedruk eleh Al-Qur'an teu bisa dielehkeun sebab ieu mah kitab samawi menang ti Allah. Tinggal kitu doang ai endek hayang demokrasi mah mangga bae ngan tetep make gendengan Al-Qur'an. Ketiga paradok Al-Qur'an jeung demokrasi menangkeun Al-Qur'an beres kos kitu. Atuh tah mangarana hukum ulah omong sia. Mun kerja di tengah ngaji kos kitu tah jadi dirobah moal. Ngan endek ngarobah mah kumaha urang. Ai urang siap mah ngarobah, siap wasal. Waktu peperangan, masalah tuh memperjuangkan agama maja syahidi. Ya emang kiai hayang jasa perang ente sih. Ya ini ente hayang perang mah ngana tuh ieu bae kabet perasaan. Demokrasi lain, Al-Qur'an lain, tungtungakan ieu balaga jibong. Eta kos kitu dah ya. Tapi lamun deuk dangsungeun bae gendeng make Al-Qur'an. Janyana ge ulah-ulah nanaon di wisuda bae make Al-Qur'an dikieukeun. Sahanu nita Al-Qur'an diteun di luhur coba ayo kitab mana nu diteun di luhur jauh. Ketika DPR dilantik, ketika bupati dilantik, ai Qur'an disusuhun, ai pelaksanaan maling malulu. Teu izin sia ka Al-Qur'an, bego meureun. Ye, umaha meureun. Ih, cenah kieu ulah sok kitu aing mah kitu bae. Artina teu aya penghargaan terhadap Al-Qur'anul Karim, hanya dibuat kamuflase. Zahirna unggul batinna mah henteu. Masyaallah naon hartina Al-Qur'an disusuhun. Maknana berarti saya siap untuk melaksanakan roda pembangunan. Ketika saya menjabat jadi bupati sewilayah kabupaten dengan disaksikan oleh seluruh mata masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang dan lebih-lebih Al-Qur'anul Karim, bukan sekedar Al-Qur'an sebagai lambang, tetapi ingat terhadap yang menurunkan Al-Qur'an ialah Allah Subhanahu wa taala. Saya saksi, saya bersaksi dan bersumpah bahwa saya adalah diangkat jadi bupati sebagai amanat dari masyarakat, disaksikan oleh seluruh masyarakat dengan berlambang Quran bahwa Allah lah yang menjadikan saya sebagai bupati dan sekaligus Allah lah yang melihat saya. Saya bersumpah ya Allah, ketika saya tidak melaksanakan keharusan sesuai dengan aturan-aturan undang-undang, maka turunkanlah geledek buat saya. Siapa kunan seri bego mereka. Galedek si seuri. Eta lajeng gitu maknana teh cek tukang ahli munazarah mah. Eta teh aya di santri mah ya Pak Fan ngaranna Fan Munazarah. Fan Munazarah mah di mana urang ngaku kana hiji perkara di mana ngalaksanakeun, hiji perkara di mana ngucap, hiji perkara sebagai akuan berarti. Gitu teh masyaallah urang neulekeun kunaon nya teu paham. Lamun teu paham ngaji heula ka aing. Ngaji naon hartina ta Quran dikieukeun aji eta aya dia munazarah. Masyaallah di munazarah mah aya make baju bae warna batik eta teh ngomong, make baju jas eta ngomong, make baju hejo eta ngomong, baju koneng eta ngomong. Ji geus seuri
rombongan pakai jas koneng seakan-akan inilah ngomong teteh kos gitu pakai baju hijau nih saya ngomong emang kumaha gitu masya Allah iza taqawala aw fa'ala idda sihatahu gitu teteh di mana-mana nyana ngomong atawa nyeun pagawean idda sihatahu wa husnahu berarti nyana ngaku kana sehah kana soheh jeung kana benerna jeung kana bagusna cek nyana berarti aya jelema make jas koneng seakan-akan pengakuan teteh saya yang bernama Haji Pendi telah masuk Golkar zahiran wa batinan dengan tanda jas saya adalah jas kuning maka saya siap untuk ditanya oleh malaikat di dalam kubur dan siap nanti di mizan kelak nanti ketika saya ditimbang amal Golkar tidak akan saya lepaskan demi Golkar berani saya ke neraka jahanam parah amat jadi ku ngaji makanya hawan baik kabeh ku ngaji mah ida'asyata wasahu ji tinggal ge kadituna dikembangkeun bener kebenaranna soheh jeung husnana bener henteu di munazarah ngaranna bisa didebat silakan perdebatanana kembangkeun ku urang deuk make debat naon ya nu geus kitu mangis aya di dieu kabeh nu mantep aya jelema datang kotek oh jasna geus katebak atuh geus katebak kabeh ge sebab aya dina kitabna geus moal nyalahan kajen ku kitu-kitu bae kajen ku kuat bener jasa atuh pan pager ge ngomong lawang ngomong ketika digebrukeun lawang cak lawang aing ieu adalah penutup ketika aing ditutupkeun ku nu bogana berarti aing teu ngajagaan jelema teu meunang aya nu asup saha bae sareng kitu teh pager ngomong pager eta kabeh ge ngomong emang teu ngomong tuh ngomong sarua bae nah urang berangkat ti imah beuteung urang kritik eta ngomong sarua ngomong eta ge sarua jeung ngelingan hei uduk dong ya Allah ya Rabbi waduh teu ngomong eta teh jangan nyatakeun urang seperti kitu atuh komo Allah nu bogana dek mana sia lompat dek mana sia lempang dek mana sia kumaha pikiran sia je emang sia ti mana panti aing dek mana dek aing emang ku sadi gurakeun dicicingkeun ku aing kunaon haju ngolembar pikiran sia awas sia ku aing sadiakeun jahanam sia ku aing mandak pang utamana jelema dibere fadol hiji fadol ngaji sehingga ku ngaji mah terbuka blak wih jauh barang ngaji bapak orangnya wih jauh kredit haram wih bener oh nyana ge kan mikir-mikir aing sabaraha bulan deui nya waduh lemun pae aing sieun oge aya tah nyana ngerenyet gitu mah aya datang ka imam merengut bae kak konon merengut bae ai kreditan orang sabaraha bulan deui kunaon haji inget ka kreditan enggak lain jadi rada kaget oge cenah barang ngaji mah jah orang ngredit teh beres tah ulah sok ngaji kak keur nyanding juri ka pamajikanana tadi hasil ngaji teh coba ngadu jeung pamajikan ayo wayang bakal kos gitu lo ka ngaji ka atuh urang nya namanya atuh ieu urang ngora kene butuh dunia juta kesampean untuk ngredit daripada kakak jadi mang geus neangan guru nu saja nu ngahalalkeun kredit kak ye itu memang kiai nyana doang atuh lo bakene kiai mah urang esok ngadengekeun aya kiai nu ngahalalkeun jah dalilna ku urang kaharti anu itu malah kiai nu boga showroom eta mah deuketan heueuh nya tuh heuh kakak deui bego ayo nyada bimbang aing ka mana ya ka mana ya ayo urang ngakredit bae tapi tetap hate mah teu bisa dibobod nyulusup keyakinan ka jero lain kieu rarasan tetep lain kieu rarasan lain jadi kumaha emang jelema nu nyokot duit di bank hatena henteu digrogoti atau digrogoti jeung nyana ge nyaho ku ajenting kiai ngahalalkeun sagala tetep di hati nurani mah asana teu halal ya tiba heula ge tiba heulana kolot urang osok nitip sing ade ulah sok nyokot duit bank berarti teu beres eta kolot lain kiai
kakara kuari bae aja kalau bak kiai segala jil kiai segala modern ja kiai mah teu bisa dimuduran modern kiai mah kiai bae adapun nu modern eta lah hawa nafsuna nah takos kitu modern kan sehingga akur jeung kahayang nafsuna ye itu lain kiai kuyai teu kos kitu mah nah nya ge hatina mah ieu aing ngridit sabarna teu meunang digrogoti sanajan nyana ngalengkal leumpang dan lain sebagainya tetep nurani teu bisa dibohongan teu bisa kajuntingnya lah menang ora kene tetep nurani mah teu bisa dibohongan kos jelema bodoh mabok hate leutik namanya nyahueun haram ngan nafsuna doang ketika kembali ka jero hatena sabarna mah haram nu zina sarua bae adapun ada terus-terusan eta mah karena pergaulan jeung hawa nafsu ketika kembali ka nurani mah sabenerna mah haram nyahoeun nya ge ya Allah eta emang bangsa pejabat korupsi teu nyahoeun eta haram tahu ngan hawa nafsuna bae ketika nyana merenung mah sabenerna mah lah kagok lah tuh kuat coba ayo asal geus kagok cilaka masyaallah bener awak urang moal kebal deui urang ge cara kolot-kolot urang bakal paeh ka ditu kuari mah babarengan jeung jelema asup ka jero kuburan mah urang sorangan harta urang balik dulur urang balik nganterikeun ngan sakadar datang ka bibir kuburan doang cerik genyeng cerikan urang dedeh jeung nya asa poe dua poe datang ka bibir kuburan doang memberikan penghormatan terakhir anak teh mamang teh uwa teh dunungan teh guru teh horeng nu asup ka jero manu milu jeung urang amal urang eta mah nyana baralik teu tanggung jawab pikir tah di jero kubur urang duaan jeung amal ketika urang ambalaya amal-amal urang nu jore urang nu ngarasakeunana boro-boro disiksa di jero kubur dibeulem dibom di naon karangan pentung ku rokok bae ge urang panasna pohara karera bae ge panas komo di jero kubur ge disiksa ku azabul qabri pikirna ka dinya tah ulah lalawara insyaallah nu mantak urang ngaji taku ngaji malengkah salengkah geus ngaluar-luarkeun dosa ora caroplok dosa di jalan ambalaya dosa ribuan di jalan dosa nu jurusan Cikupa nu jurusan Jati nu jurusan Sepata nu macam-macam di jalan dosa malulu masyaallah sebab jelemana ngaraji balik urang ti majlis ngarantok deui Masya Allah kari ulah tetegel ate urang walau ikhtalafa syahidani bi zamanin lamun dua saksi berbeda dina masana Zahmad jeung Muhammad sebagai saksi ketika saksi ditanya ternyata berbeda dina zaman Ahmad begitu ditanya kejadian pembunuhan Zaid kuki Umar cak Ahmad ti peuting begitu ditanya ki Muhammad iraya terjadi pembunuhan Umar membunuh ki Zaid ternyata ceknya na berbeda antara saksi nu hiji jeung saksi nu hiji atau dua saksi Ahmad Muhammad menyatakan berang ternyata saksi kedua penting ia berbeda ikhtilaf syahidani fi zamanin lagot saksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawab walau ihtalafa syahidani fi makanin lamun berbeda dua saksi dalam penyaksian kasus pembunuhan terhadap Zaid anu berbeda pimakanin dina tempatna begitu ditanya saksi pertama Zaid nyaritakeun bahwa Umar Ahmad ditanya saksi pertama pembunuhan Zaid dilakukan ke Umar di depan masjid di harapan masjid. Begitu ditanya Muhammad kumaha kejadianna ditanya begitu ditanya dijelaskan ngajelaskan ki Muhammad terjadi di hareupeun balai desa
berbeda. Ahmad mah di hareupeun masjid, Muhammad mah di hareupeun balai desa. Berbeda. Dua saksi menyaksikan untuk memperkuat terjadi pembunuhan Zaid, berbeda dina tempatna. Lagot saksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walau italapa syahidani, lamun berbeda dua saksi dalam menyaksikan kasus pembunuhan terhadap Ki Zaid, berbeda fi alatin dina alatna lagot. Andai kata Ki Zaid, andai kata kiamat ditanya, betul kamu menyaksikan pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Umar? Betul. Apa alatnya yang dipakai membunuh? Celurit. Kok bisa kamu tahu celurit? Saya tahu sebab dia orang Madura. Waduh, terkena dengan celuritnya. Waduh. Tanya Muhammad, mana benar nyaksian pembunuhan terhadap Zaid? Betul. Yang membunuh siapa? Umar. Apa yang dipakai alat membunuhnya? Pedang, Pak. Aiki Ahmad celurit, Ariki Muhammad pedang. Berbeda alatna. Iya lagot, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walau italapa syahidani, lamun berbeda dua saksi dalam menyaksikan kasus pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Ki Umar, berbeda pihayatin dina tingkahna Ahmad ketika ditanya tingkahna Umar ngabunuh Ki Zaid, kemudian Ki Zaid ngajungkal. Neta pertama. Mereka dua Saki Muhammad begitu ditanya ku jaksa, terjadi pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Ki Umar, tingkahna ieu diseret, berbeda tingkah. Nu ieu mah ditebas ngajungkal, nu ieu mah diseret. Wah, berbeda lagot, teu bisa dipertanggungjawab. Kudu akur dua saksi untuk memperkuat kasus pembunuhan tersebut. Insyaallah orang lamun nyaritakeun tentang pembunuhan di Indonesia, pohara jasa. Di kepemerintahan SBY ge pohara, di pemerintahan Nukuari leuwih pohara deui. Pembunuhan berbagai kasus, terutama ieu narkoba naik 20% dibanding dengan di zaman SBY. Namun di zaman SBY eta aya 20% ditambah 20% 40%. Jadi ribuan per tahun nanti 8.008 7 juta manusia per tahun teh 8 juta manusia anu terbunuh ku narkoba. Deuk kumaha coba? 8 juta lain saya ti jelema. Ieu encan aya reaksi ti masyarakat teh kumaha? Coba hayu deuk kumaha coba? Masyaallah. Terus-terusan baheula mah ceuk kula ge kitu narkoba eta di kota-kota besar, perzinahan di kota-kota besar, pembunuhan kayak gitu kene karena di kota mah heterogen campur dan lain sebagainya. Kuari manggeus merajalela ka kampung-kampung, nu ngaran ganja gele di kampung geus ambalaya. Nu ngaran minuman keras lain daripada bir bintang. Naon bae geus ka kampung-kampung berbagai merek. Karena merekna gitu ditalingakeun ku polisi nyana tanpa merek, ramuan sorangan. Jadi leuwih dahsyat deui budak SD baheula teh kacaritakeun mabok ku ari memulai ti SD. Ieulah dihancurkeun ku orang-orang Yahudi pola pikir bangsa Indonesia. 10 tahun ka tukang mah urang masih keneh aya harismaan pemerintah teh karena nu mabok. Ketika pemerintah kuari ikut mabok, minimal manehanana nyaho tapi diam, tidak bertanggung jawab untuk kelangsungan bangsana, maka teu berharisma deui. Polisi kuari jadi lecehan, abri kuari jadi lecehan, budak letik ge ceuri kuari mun dilalag polisi cicing langsung. Budak detik geus pohara jasa ka polisi teh. Masyaallah, ieulah diurang ku ari. Baheula mah urang ka guru SD bege hormat jasa sebab ngana ngaguruana bener-bener ngadidik muridna. Seakan-akan perbedaan antara guru sekolah jeung guru ngeja akur mantak kula keur leutik ku abah almarhum. Coba sia dek lebaran ya geura ngazakat fitrah.
kok kalau itu tuh kagak Pak Guru Hasan tita ngazakat tuh ka Guru Hasan kagelang kunaon eta di aku berarti bener-bener ngadidikna sehingga dimenangkeun da urang ngazakat ka guru baheula mah kosit breng ngazakat ka guru SD sebab guru SD da layak dibere di aku tuh perbedaan antara guru SD jeung guru ngaji ngejah sarua pada guruna kuari orang dari guru SD Masya Allah Karim dari guru SMP jeung nulu kadal akur dari guru SMA jeung guru kuliah sarua jeung nulu oretane sarua jeung ore kobra da kumaha tuh komo engke ka ditu da pemerintahan kos orai naon meureun tah mah sanca bisa ieu mah keur carita naon kitu ratapan masyarakat seperti kos kitulah sehingga masyarakat atau budak sekolah bisa ngahina ka guru emang hinaeun kos gitulah kuari di urang walaupun teu keseluruhan tapi mayoritas seperti gitu eueuh pengorobatan ti budak masyaallah Karim jadi kos kieu urang akibat awalna terlalu main duit sehingga budak berpikiran lah horengan dari itu udah bener bae dari deuleu meureunanan guru na gajah bobogohan bae guru aing bobogohan atuh aing ge meureun ulah eleh ku guru bobogohan sarua bae aju kadengekeun guru SMA menzinahi anak muridna kitu keneh kuliah beuh geus ka rumaha kuari ieulah bangsa urang nu bakal nyekel negara kelak nyana bakal jadi camat kelak bakal jadi bupati kelak bakal jadi PNS kelak bakal jadi gubernur di SMA nageus kos karari itu pikubaheun ka hareupeun untuk merubah mengembalikan dengan berbagai cara di Indonesia hese boro-boro eta nu umum sangkilang di NU Gus Dur mengembalikan ke hitoh 26 seseleh hayang ngaleungitkeun budaya-budaya ieu tah di NU supaya bener-bener organisasi sosial keagamaan ulah aya intrik-intrik nu lain ketika pilkada atau pilkada NU mah NU ketika pilgub mah pilgub NU mah itu lain ya mah tanpidna milih nu ieu surona milih nu ieu banserna milih nu ieu ayo ka dieu na ansorna milih nu ieu ketua-ketua na boga pilihan masing-masing da kumaha majuna kok bisa kos gitu sih ini sudah ditanamkan lebih dahulu nya geus teu bisa nyebut cau nyana ndeu kumaha atuh lamun di NU bae geus kos kitu masyaallah nu mantak muktamar NU kuari tahun ieu bakal diayakeun di Jombang ieu teh supaya dihadiran ku Ki Hasyim Asy'ari dihadiran ku Gus Dur supaya nya merasa dihadiran geus ayana di Jombang abeh naon abeh ulah aya main ki kuari mah ketua NU nu terpilih ge main kos kieu keneh bae diharapkan supaya benar-benar kembali ke itu cacak NU sakitu saselehna komo di luar NU mah wadah nahdlatul ulama kebangkitan ulama barang di deuleu kumaran ulamana di Golkar si eta di NU si eta di itu si eta di MUI si eta kabeh mun ditanya ku urang kunaon sia di dieu supermarket panaing mah atuh berarti di akhirat lagi super jahanam berarti mah ya. Mal beres kajian kuku bahagia. Masya Allah iya negara urang. Bagila cek sagal malausun laos bisa engke kurang diprediksi ditingali keabsahanana maka dikaji kebenaran nu sabenerna sampai di dieulah urusan dakwah selesai urang engke kitu minggu hareup bakal pindah bab urang nyaritakeun Kitabul Bughot wallahu a'lam.